Sajarah Garut. POC teh hiji organisasi dagang bangsa Walanda anu diadegeun dina taun 1602. Ieu organisasi miboga hak ngamonopoli sistem dagang di Indonesia. Dina taun 1705 POC mimiti bangkrut sarta dibubarkeun dina tanggal 31 Desember tahun 1788. Pikeun ngungkulan sakabeh hutangna, POC masrahkeun daerah kakawasaanana ka Karajaan Walanda. Kukituna sacara resmi nagara Indonesia dituluykeun jadi daerah jajahan Karajaan Walanda sarta dingaranan Netherlands Oost-Indie atawa Hindia Belanda. Dina tahun 1808 Karajaan Walanda ngangkat saurang gubernur jenderal anu ngaranna Herman W. Danles. Danles ngalaksanakeun pancena sacara sawenang-wenang. Manehna geus teu malire kana sagala aturan anu aya. Struktur pamarentahan ge dirobah sakahayangna. Loba bupati anu dieureunkeun tina kalungguhanana sarta diganti ku jalma sejen anu teu puguh asalna. Wilayah hiji kabupaten aya anu dileungitkeun saperti Kabupaten Limbangan jeung Kabupaten Sukapura nyaeta dina tanggal 2 Maret tahun 1811. Urut wilayah ieu dua kabupaten diasupkeun sabagian-sabagian ka Kabupaten Sumedang, Parakan Muncang, Bandung jeung Cianjur. Gubernur Jenderal Danles antukna diganti ku Gubernur Jenderal Jansen dina tahun 1811. Tapi ieu gubernur anyar teh teu lila dina ngalaksanakeun pamarentahanana sabab Pulo Jawa kaburu direbut ku Inggris. Nya pamarentahan dituluykeun ku Letnan Gubernur Thomas S. Raffles salaku wawakil kakawasaan ti Karajaan Inggris. Dina ngalaksanakeun pamarentahanana, Raffles nyang hareupan Bang Balu ku ayana wilayah anu acak-acakan balukar tina kawijakan Danles. Pikeun ngungkulanana manehna ngayakeun parobahan-parobahan. Raffles ngawangun Abdeling anyar anu ngaranna Limbangan kalawan puseur dayeuna Garut. Kusabab dina hiji Abdeling teh kudu ngawengku kabupaten nya diwangun Kabupaten anyar anu ngaranna Kabupaten Limbangan jeung Kabupaten Sukapura. Ieu hal dumasar kana surat kaputusan Raffles tanggal 16 Februari tahun 1813. Ari anu diangkat jadi Bupati Limbangan harita nyaeta Tumenggung Adiwijaya, urut Bupati Parakan Muncang. Sedengkeun anu jadi Bupati Sukapura harita nyaeta Tumenggung Suryalaga II. Kabupaten Parakan Muncang anu daerahna acak-acakan ku Raffles dibubarkeun. Dina taun 1813 Kabupaten Limbangan diganti ngaranna jadi Kabupaten Garut. Dumasar kana Perda nomor 2 tahun 1881 ditetepkeun yen hari jadi Garut teh tanggal 17 Maret tahun 1813. Nyati harita lamun urang ngayakeun milangkala Garut sok saban tanggal 17 Maret.